Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sadacan prung atau di gadapan layang golek di kawitan luyu sarang pamardi demeti sahibul bed Sadacan wayang golek sareng kasuhun parawiyaka sadayana oke kidalang bari saya pintonan heula mangrupi bener pintonan debus anu di sesepuhanan ku Pak Kuci di Bunder mangga urang sami saksena.
kali picis.
Sebuahanan Mbah Uci di Bunun Purwakarta. Pilih rehe mana tuh Emrah? Kaprok? Ageni. Nanti ya tetamu teman di mana tim di suka di situ, di Bandung, di Karawang, di Subang. Alhamdulillahnya rempah berbanyak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Jomo di tempatan masih di Nararaga ngareah-reah saparantos tadi akontor mayeng ngagelengeng junjunan urang sadaya jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakeluargina para sahabatna oge urang sadaya anu micinta kalaya suku pamenang gue tempatnya haputan diri lepat simboring asmana sohibul bed asmana kamu sareng cerum utami ngedapi doa ti sadayana birehna dinten tadi parantos resmi ngajatuh kami tos ngadaku ning nung kacep diki mudah-mudahan bangun tahu selalu kembang gaduh nyakakin
Hese pamiarsa sadaya dina mangrupi lagu buka tawis lagu kembang gadung kapinatur mugia jantan hiburan sapa mulut ginuran sapa lejati nakana sakulawargi Why
Raga Salamatan Muhammadul Ika kurang sami-sami di tenang pagelaran wayang kurang kawitan khususnya ngawilujengkeun ka pangarsana Abah wilujeng lenah wilujeng lewi salam pawilujengan ti rombongan cukup kurang kawitan ti rombongan cukup kawangan
supaya belum suka mah buktikan di akhirat. Adam lan babu kawasis kanging dan nurwilis ingkang ngagularaken cahya nur cahya ngagularaken malih kandang nur cita nurasa nursari kaya nur jati
wayang aneh bau iya masa sempanangan marung maraken berat makatnya astaga enggak wiratan astaga gangga banyu wirawung linuwi tanmangsi patrakal wining wayang agung winejaringkang wayang tunggal ingkang wayang tunggal ya wayang Kalian nyebat asmana anu maha kawasa. Kalian sifat Rasulullah pintu para nabi dijaga ku para malaikat hibar berkah para ulia. Pangjurna karuhun kuring amin terek malangan mencari tawanya. Sasmita nu bakal jadi membuka wah na catur kebangna carita di papais malar beres dibuar sangkan menjadi luang eling kana witan yutatina zaman pawayangan wayang menangguli ku para wali direka para pujangga anu natrati baheula dugi ka ayeuna anu kacarnya sehat Itenan wayang sawengi ngotek-tak wayang sakota daya sanes Iwatina burak-balik bag-bagan manusia anu kemenang di alam dunia iya kan nyaritakeun salah jeung bener nyaritakeun goroh jeung suci rame jeung teu ramena ngawayang balik deui ka dalangna masing-masing belajar enggal anu kacarios nyarios keur gimana aya di nagara Wirata saur dalang tepanjang sumuhun sadayana padaruningan sadayana pada aruningan upami urang ulun kumaulah sing sapertos jeung tembing upami
ngadamel kasayang utang disarengan ulas asih jalmian wasih terkedah hoyong kata eling mangga eling rumingkang di bumi alam dharma wayangan wae lamun kasasar lampah eling-eling mangga eling rumingkang di bumi alam dharma dharma wayangan wae lamun kasasar lampah nafsu mata ngadukung badana nu katembuhan papagon kolot baheula Wiratayu Prabu Maswapati Bidesan ingkang putra kakasih yang Arya Seta tekapuna damel nyaeta Prabu Batara Kresna di negara Meralaya Prabu Dharma Kusuma Arjuna oge Bimati Panawa anu dina waktu eta ngagaduhannya eta unek-unek dina manahna aya hiji perkara anu kedah ditaroskeun nyata ka Prabu Maswapati kitu kayanana lami ngadi ka Prabu Maswapati kasih inju-inju siya Kresna Dharma Kusuma Arjuna oge Bima ya diuk nama simpar jingeyang tenang ya tenang lagu kadang-kadang nang latihan ya bagiasa datang na inju siya bagiasa datang na inju siya Kresna Arjuna Dharma Kusuma oge Bima ya diuk nama simpar jingeyang aduh kurangan dede kurangan pembagi yang sepuh yang muga-muga si janten parupi si janten cahaya nur cahaya salalamina oge langkung ti payun wayah panjenengan bade nyangakeun sembah pangabaktos kahunyuk eyang sepuh oge kayananu sanaos ti wayah panjenengan ge sami bade nyangakeun pangabaktos kahunyuk eyang sepuh oge kayananu sanaos ti Arjuna ge sami bade nyangakeun sembah pangabakti kahunyuk eyang sepuh oge kayananu ya depan dina irung sorangan diantep wae ai ka batur mah heueuh kudu kitu kudu kieu kudu kieu kudu kieu da kasipatan manusia mah antara salah jeung bener urang saling maklum we cenah ya leres aya
pinoda meleyan lain eyang teh asa kaget ngan sa acana muka unek-unek dina hati hidup sakabeh ngan kieu hidup teh kasebutkeun pangagung pamimpin masing-masing negara leres ya anu batak di dieu anu kasebutkeun bakal maju menuruna negara lamun negara anu disebutkeun pamimpin hayang majuna negara teh hiji adilna para pamimpin, dua ilmuna ulama, tilu jujurna abdi-abdi negara, opat kertana rakyat. Ngan sabalikna di mana-mana pamimpin geus dolim ka rakyatna, alim ulama geus ditinggalkeun ku umatna, abdi-abdi negara jeung bebeunghar geus kubet ka fakir miskin geus daek cacarmat ka sasama hirupna. Palang sia agama ngan ukur ngaran Quran ngan ukur tulisan ngaku iman takwa kanu kawasa jeung dalaleuy ceureuh diri pribadina. Eta nu bakal ruksak hancurna hiji bangsa gumantung kana budaya mataksing para raga ai kangarankeun pangagung teh kudu nyakala disebutkeun panca utama. Panca teh 5 utama kautamaan diri. Hiji di mana ngomong ulah deuk bohong. Da ieu mah kumaha ngabohong teh pagawean. Ngabohong we salilana. Dua kesalahan kudu daek tumarima, geus puguh salah teh daek tumarima, rasa aing bener we hirup teh. Eta kada tumamti. Puguh salah teh daek tumarima. Tilu dipercaya ulah deuk ngaruksa. Dari mah kumaha lamun dipercaya teh ti luhurna sakitu ka anak namanya sakieu. Lir ibarat mawa es di Jakarta ka Citalang. Jadi itu nama satu datang dari nama pan sagelas dari ini. Alah, woi. Hebat ilmu sidawala woi. Di kuku makul di buaya manggap kada itu kada lompatan aja masih gak wala-wala. Tinggal ilmuna, itu teh sidawala. Pasukan siap. Ya. Mana tuh kamu? Iya. Loh, ini syul jalan lagi gitu nih. Walah, bener karena nasib punya pasukannya. Alah. Lencang ke lawan. Aspat. Yapat. Lencang aspat. Aspat. Pintar euy. Oh, deui euy. Cireng aci digoreng, cireng aci digoreng, awewe aci digoreng. Banyak awewe digoreng sedeh. Apa tadi cireng aci digoreng? Sok coba berganti. Cireng aci digoreng, cireng aci digoreng, awewe aci digoreng.
Ieu mah aci unggul, ieu mah heupan bagian aing mah lain beda deui atuh. Balikan deui. Cilok aci dicolok. Cilok aci dicolok. Awewe aci dicolok. Makanya saya aci dicolok. Aduh, siap. Lencang kanan. Lok keruntik. Nó này lok keruntik euy. Mana nya ho? Tuh. Mana? Baris saya. Tuh naon hartina. Tuh yang gitu nyolok keruntik mah. Colok irung saeutik sia teh hartina teh. Oh. Lok keruntik colok irung saeutik. Siap. Lok keruntik. Colok irung saeutik. Terus taktik. Deui taktik letak saeutik. Aduh asin korong mana sia geus gitu. Masaan korong nyami geus. Oh gitu. Tuh. Ayo ulah loba ting loba carita eno. Urang kepung makul boya mangap nu ngaranna Sidalah. Hege. Capek, aduh lompatan. Ampun nih. Gawala. Dibikeun atau apa? Jangan dimakan. Dibikeun maka jentik hancur jadi lembu gepeng kayak teh. Siap maling. Siapa maling? Wong hajar siap. Iya. Jadi maling capek, aing sarua anu udah gulung capek. Ingat ke kabogoh euy kegigian teh. Potret maneh. Jadi batur di nasib
sana imutna tetepna sekarang potret manehna wawakil kirim jenis tanda setia lakangan selilan matri di hati gambar diri jadi bukti raja angkat depan potret anu di gugum potret manina aing istirahat heula lagu buat potret manehna eta gebene hati mulai batu. Iya. Hebat si Dawala diajaran di mana gitu? Wah, gitu diajari Pak Haji Ade mah silat. Ada Pak Haji Ade mantara silat. Sholat. Paling hah. Sekali hah. Lampanan dolar. Iya. Allah. Iya. Sekali gitu tak. Wah, kuat. Mau bisa main bola ya? Main bola. Ayo, segera. Iya. 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 Mohon. Iya. Siapa gede dosana juga nama Heje dua telo. Ya, alah, iya. Heje dua telo. Main muka luar, euy.
jahat. Kira kuring mission gitu. Ayo. Maju kafe. Assalamualaikum. Nepangkeun Abdi Haji Udin. Upami terlepas abdi teu masih kene wargi kabeh Haji Ade teh. Waktu tahun 2014 sasarengan ka ditu. Mana tah? Mohon. Kamu kadinya? Ka Haji? Apa Ka Haji? Tanah suci. Ih, ka Pak Haji kadinya. Ka Pak Haji? Ka Haji kadinya tah. Ngajak ke haji. Ka pasar oh Haji Hukul kan. Kapan kantos abdi naik haji? Naik haji? Kapan pemajikan deh haji? Atau cipok. Raos Ada denge-denge tinggal baru temu. Tidak gandeng teh. Aduh. Aduh. Kebagiannya tugas kita ngadoakeun ya negara teh kudu salamet, negara teh kudu makmur, syukur makmur kemari pakartara harja. Sebutkeun badatun taibatun warbun gopur sareng kajian. Mendanger ai doa terus-terusan. Ai maling terus-terusan. Kolaborasi juga nama antara maling jeung doa teh. Ibadah maling wajar gede bisa dicuci jangan bersihan panai paribasa geuning kieu tahajud terus-terusan ngadoa terus-terusan milik teh geuningan goreng milik teh geuningan milik teh geuningan goreng milik teh geuningan goreng begitu tak? Jadi goreng milik tajud terus-terusan ngadoa umurna tangar milik teh goreng goreng milik teh. Biasa tak gitu pilih terapa pilih bagia terapa ala teh gitu sanajan tahajud terus-terusan dianggar we terang ngagubrak di langit terus milik teh model kalangkang ditungguan geuning cicing tiga doan geuning lumat milik teh da eueuh wae milik teh da eueuh wae sing horeng tara digawe sing horeng tara digawe milik model kalangkang ditungguan cicing diudag lumpat efeknya paras ditinggali tara diusaha tara digawe nyawe teu aya kagablon Ada gitu ya. udah gitu ya Pantes kado mertua saya. oh dongeng dewek teh baheula teh pan kieu dongengna teh euy pan itu dewek mah haji bolak-balik ke haji teh teu ka 10 kali naik haji teh
kumaha. Torek saeutik haji teh. Ajek pegatohan teh kieu ujang teh naon cenah. Bapak mangga bogaan minantu teh. Areka tukang ojek heuh. Areka tukang nabuh we heuh. Ngan ulah teh ka tukang hees wae. Reka seniman hek cenah boga minantu teh. Ngandung cenah dihiras bae mah. Ka tukang museum bunga ke tukang museum. Ngajan tuh di sisi walungan lebih kali menang itu menang orang itu nyambut itu. Bakat ku sabar-sabarna ngalungkur siapa poe tadi sambut orang kadut. Dah dongeng nanti kieu sok cerejang. Ngan komentati apa? Macana kieu Abah Haji mah mana kudu bisa ngaji. Waduh. Ngaji kumaha cenah geuningan cara sok dina TV. Anu disebutkeun tilawatil Quran cenah kitu teh. Jadi kori kudu bisa kori cenah nanti lamun hayang gini minantu Abah Haji. Aing bingung eta di dinya euy. Kudu kumaha mikiranana cenah. Ngan inget dewek teh udah sok kahalangan kadang-kadang diajar nyalu, kadang-kadang diajar temang, sok diajar di Pak Haji ade di Pangauban. Ayo palebah lagam teh mah gitu teh hese. Aya cengkok mah gitu. Cengkok mah aya. Ajep di dewek siapa? Demi abdi jantan menantu abahku da balongna gan lega tuh Abah Haji. Tapi metohaeun teh. Pokona lamun jadi menantu abah kok balong anu saloba-lobana jeung maneh. Sawah anu 5 hektar jeung maneh. Kebon jeung maneh. Tapi kan disebutkeun bau tingkah bau bukan mah. Tah toko cenah anu di dinya di ditu di dieu kop jeung maneh. Terakan dan syaratnya maneh kudu bisa diajar jadi kori. Aing eta mikir dirinya euy. Sieun salah aing baheula ngambil diajar ku musik disebutkeun idhar, idgham, ihfa, iqlab jeung sajabana teh. Nya. Untungnya dapat diajarkan seni. Hidup tanpa seni bagaikan buah tidak berkembang. Dah mungkin bah. Cekuring deh. Jam kudu belah. Cenah jam kudu belah. Dah mungkin heula bah. Jam kudu belah dan askaton kehakanan jin aduh kita melibat ungap nahan napas. Sabaraharkan teh. Tapi metohaeun aing. Aing diciuman, yo cenah peminuan tueun aing teh hayang aing teh. Wah. Padahal mah aing teh ku kurilingan di sisi cai, di sisi gawir. Gitu. Aduh.
Dipercaya we aing da rada bonge itu aing teh. Tuh mending nganyeng saya disangka no bener aing teh beneran padahal malah itu mah. Jadi hayang ngabok. Tuluykeun jang, tuluykeun. Wa idza wahai orang yang beriman, hindarkanlah kecelakaan di malam minggu ini. Mudah-mudahan di malam minggu ini ada keselamatan, selamat dunia akhirat. Ayat ini keluar dari B Sabun Colek 29. Aing metuk sari tilawahna lain kurang ajar sari tilawah teh itu Kang Haji na make kopea sari tilawahan teu teu di kopea aduh sidek di mah Mang Idim sadaqallahul adzim lain moal gitu haji gelo mah gitu ngacaprok tawak kacang tanah dituruban daun beri kudunya akan nurun hei naon segala gumurih gitu mamali kita lupa punya oh dapat teh hapun teh atuh bahayana nyen sisiniran tapi anu bermakna manehna. Aku muring makan naon? Kacang tanah dituruban daun urip kudunya akan urang bising teh dibere. Bere naon sia? Salawe jeung salikul. Jumlah ingin sungsang wayahipun tumaruna. Iya, Boy. Kumrape lana wakna turlin muti watang pinancak suci kemar pingepetusan yang merapi siang adem banget kala ingeni
hancur jiwa raga bela ke negara aman supaya rakyat memuliang Gatot Kaca Putra Senang Bebenteng Amartapura Jalma hirup bijaksana Lalu sakti upama Gatot Kaca Pringagandani Putra Dewi Arimbi Yuk. Hah? Yuk. Saya. Tuniru serang-serangan pastinya sama Gatot Kaca Pinggadani Putra Dewi Arimbi Tekad Santepati Wani Sok siangan tengah jadi Gatot Kaca Pinggadani